video na. Goblok ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rejek Enjing pemirsa, tepang deh sarang simkuring Made Cayani dina lintas info. Dalam sabaraha menit simkuring bade baturan pamirsa kalawar wartos-wartos penting. Ditirik dina obrolan anyar tahun 2018. Katingal loba pisan kalawan-kalawan anyar sapertos barang-barang teknologi sareng kuliner-kuliner oge seueur nu kaluaran anyar. Atawa cek bahasa gaul nama tempat nu terupdate. Contohna sapertos tempat wisata anu dipungkeun simkuring nyaeta wisata Bendungan Mangatui anu aya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat. Ayeuna rerencangan simkuring bade ngalakukeun wawancara ka salah sahiji pengunjung di objek wisata Bendungan Mangatui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abi Krisdayanti. Di dieu abdi bade ngawawancara salah sahiji pengunjung anu aya di Mangatui. Bu, menurut Ibu kumaha kaayaan Bendungan Mangatui? Saya anak pintu. Ibu kadieu sareng saha? Rombongan. Sareng rombongan. Ya teh rutin atau anak pintu ka dieu teh? Ari Ibu di mana? Di Madura. Wih, jauh juga, guys. Ibu kadieu sareng keluarga atau anak pisan teh? Sareng rombongan nih teh wih sasarahan di Paledah. Oh, daerah Paledah ya. Jadi ibu teh mampir ka dieu nya sareng keluarga. Ibu tos pernah ka dieu atau lebean? Lebean. Jadi dengan saya tadi lebean Nah, sakitu wae nu kapihatur ku simkuring. Mugi patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Teu kenging hilap nyaksea terus lintas info. Abdi Made Cayani sareng Abi Krisdayanti ngalaporkeun ti Bendungan Mangatui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.